Guys, ayam Mang Ius di dia guysnya tuh ker non Yus ker nongkrongnya Yusnya. Pokoknya mah Yus, hey, bantu subscribe gitu ke babaturan ke sahabat-sahabat orang Yus. Pokoknya mah gitulah pokoknya orang ya ngonten Yus. Pokoknya mah tuh Mang Ius kira udud. Cek mang. Mabak kok dulu Mang Iusnya. Aduh. Nah, para sahabat di dia mah kieu, para sahabat sapopoe teh gitunya. Yus, eta suara sanu adan? Tatangga. Oh, eta mah tuntas. Mangsa teh? Lain, Yus. Lamun dirinya adan kumaha? Kumaha teh? Si Rutu masih gini. Halus ya bener. Tengah Yus tengah ada Yus. orang ge. Abah hudang kan Abah? Geus aya. 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 Oh. Jangan telepon aya. Oh, albang telepon sagedeg cicingnya. Bah kenaon? Oh, geus ya geus hudang? Geus bieu. Tadinya. Oh, heuh. Oh, bener ti tadi berarti nya. Wah, kalau wakekok lain atuh. Hah? Wakekok lain. Oh, berwok gitu lin. Bro. Najis ah. Nah, Yus. Mudah-mudahan masuk konten. Oh, Suka deui menang duit. Meter mah oke. Yus, hey. Mudah-mudahan lawan nonton video orang Yus. Jadi kayak suka deui menang kopi. Lawan nonton mah. Lah TV dinyata geunaheun tah. Di mana luhur para? Oh, di juru. Oh, suka teh luhur para nunjuklah ka luhur dah Mang Ius mah. Nah, untuk para sahabat ieu teh di dieu keur ieu nya nanti aya nama poe aya nama beda ti nu biasana pan biasana mah perkampungan gitu sahabat. Aya nama nganten Mang Ius. Mang Ius pagaweanana ngalpoe teh nangungan kurung. Yus kumaha kurung tadi mawa? Henteu nya. Oh, Paling kira Yus. sukan. Mang kurung napi nu ku Japati teh. Ye, gua tau sok ngomong ka Japati, saya masuk di kancing lain. Apaan aya anu kieu tah? Kumaha? Kieu tah suung teh badag ke. Segede kumaha Yus? Jadi serah guys. Ayo. Genahan jam beli Aduh. Kacau ieu euy. Mang, Ulah. eta nya nu gede mang. Ah. Ngarah-ngarah imah bisa diasupkeun ka dinya ti kurung. Kena kurung. Ya. Jadi kumaha Yus? Lapekok. Dewa peko. Aduh. Para sahabat parah di dia mah euy anjing. Gusti. Abi roron gadingin teh. Berarti mang lamun nur asup kana kurung ditanggung geunah teh nya. Ka dinya asup. Kana kurung. Nah kurung. Nah, iya Yus. Engking geus masuk kurung dijual. Nah, tah coba. Ayam. Dijual katanya. Dibawa ke Jakarta. Pamajikan aing kontak dijual. Gusti Sarayun. Apa katanya dijual? Atuh mang daru tele domba, mang. Apanya tahu kayaknya mau ke masuk dijual. Geus badak malin? Mahal tuh Yus. Coba. Mahal kamu kok mau awak badak. Kumaha gajinya Yus? Mang atuh mang nyangket. Ngasep, eta kopina pintonkeun atuh pernah ngasep teh kopina. Uyup kopina uyup. Aduh, kagok kela. Mang Ius cenah naik ka bako heula cenah tuh. Sunut Mang Ius. Halo heula tuh Yus, halo heula. Halo. Guys. Pokoknya Inilah. dia ayam Mang Ius. Halo guys. Udunnya teh modar wae. Kedeng deh hibar ya, imah ya, ngebual ge ya. Ye imah mang lebah hasepan ye. Pan aya biasana mah mengandung haseup kitu sok ngapung nya. Padahal eta kirim balon anu tina kertas teh gini. Oh, benar. Aduh. Gitu cenah sahabat. Jadi vlog-vlog Kang IG mah pas kieu sahabatnya. Pilih seueur cariosan anu kirang naon istilahna mah Mang Asep
anu kirang merenah kana hatena para sahabatnya Mas. Iya benar-benar. Kita punten pisan kuring sareng sabaraha kanca di dieu Mang Asep terutama Judulna ieu mah kongres. tah wangkong judulna apa beres-beres. teh kongresnya Yus. Yus, anu naon teh? Kongres wangkong teu beres-beres. Wakpeko. Tak bilih naroskeun cenah meureunnan eta aya swanten istri di mana wayahna we moal tiasa ka kamera anjeun namanya. Waktu ayeuna mah anjeun teh nuju teu acan hoyong disepil ku kamera kitu teh. Jadi kanggo para sahabat ngarah penasaran kanu aya swanten istri di dieu kitu teh. Jadi di dieu teh Daek teh gocapan deh kah? naon? Naon? Eta apa eta? Oh. Kamu ke bating ke untung batin. Yus. Jadi gumagam ya. Yus, hei. Yus. Aya HP gocap cangkang na hungkul. Cangkang lagi geus sabaraha eta 60.000. Aya ku kitu nasi mamang euy. Tah jadi para sahabat di dieu mah kongres kieu we heureuy ke mana karepnya. Jadi punten bilih seueur rupatna cai Yus, gede. lain ari asli Yus teh mana teh? Asli teh? Oh, olot. Kalau orang dia ngarapi tahu orang bujung kaung. Bojong kaung. Bojong kaung kebon kaung. Bojongnya. Bujung kaung. Itu Cireuneu. Heeh. Mau. Ari bapak, Bapak di mana? Bapak asli orang dia. bapak teh dieu. Dulu kena emang jajang nya Oh. kita sama abah nang. Heeh. Aku kita teh para kan. Oh. Heeh. Jadi Yus, Mang Yus ditinggalkeun mah ku kolot geus gede geus. Maksudna Geus buluan. Maksudna Salah. Hei. Tidak nyamper. Ieu teh keur syuting. Oh. Mang Yus, maksudna Mang Yus teh naon baheula teh geus Gede nya. geus dewasa kitu ditinggalkeun ke indung eta keleutik keneh. Mas gede. Gede nya. Ayo nu ngamuatan di Salawi. Oh, di Slawi. Nah, Yus, engkau orang Bojong Kaung aing mau di Slawi kumaha teh? Pandai dulu nu Salawi. Oh, jadi di dulur. Salawi. Minum orang Salawi meureun nya mah. Henteu. Sungapan Yus? Sungapan. Sungapan. Soalnya pernah ngadengnya Rita. Heeh, benernya. Para sahabat ieu mah nanya konkret nu ieu maksudna keluarga ieu teh di mana? Mang Asep di mana Mang Asep? Abdi mah di Karang Tengah. Di Karang Tengah. Mang Asep di Karang Tengah itu sebenarnya sanes urang dieu nya. Model abdi mari nanti daerah Jampang Purabaya gitunya. Pokoknya mah abdi mah ti Kampung Citarik Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah. Para sahabat, nu asli nama mantap. Tadi nama abdi teh mangadamal YouTube, mangadamal channel namina Kang IG. Tadi nama nami Kampung Abdi, cuman nami Kampung Abdi teh jadi hanya maksudna tos aya lah kitu maksudna teh nya, tos aya nu sanami channel nu sa nanti istilahna mah daerah eta lah kitu nya. Heeh. Jadi istri abdi oge ieu teh asli nama sanes ti dieu deui nya. Istri abdi oge. Jadi istri abdi ti Palihan. Naon Dek? Ngerong. Tak naon teh jauh-jauh. Tangerang. Namun pokoknya mah kitu lah. Kita ngerang lah pokoknya. Ibu Widan. Tapi kelahiran Ibu asli Widan Tangerang. Oh. kelahiran asli istri Cikidang abdi ya? teh di Cikidang sahabat. Tangerang. Di Cikidang. Jadi kanggo para sahabat ieu teh anu ngevlog di Cicurug teh sanes urang dia asli sadayana ge. Cuman tak ieu Mang Ius sungkul nu asli nama. Tak iya. Orang asli. Mang Ius, Mang Rudi nya. Mm-mm. Rudi asli orang dia. Terus Mang Asep orang Karang Tengah. Cihalangnya, Mang. Cihalang gitu. Tangerang. Pasti anu ngadangu suanten sok sanaos misalkan teka tingali kamera nanti Mang Asepna tapi aya nu nonton pasti apa ya oh itu suara anu gitu pastinya Benar. tah sok ka para sahabat di subscribe we gitu nya channel Simpuring pokoknya ngarah rame ngarah teh tia salib ngarah gagal hakakan jadi Mang Asep ka dieu teh nuturkeun
istri itu kabawa palid. Ke bapalit tuh hangan. Itu tadi nanti maksud teh di ditu teh keur mancing di irigasi. Sok kuat, dua. Anu pansorang teh aja Tapi cenanya mah ngasep. gigir deui. Mana kurang nu mana mang? Iya tah. Ngan Yos? Cikan mang kopi tengah saan aduh geus. Rada giung kan? Baiklah. Nuliris bangkang. Rada pahit Kopi napan seueut? amis teuing gejul. Jadi para sahabat kita ngopi, tapi segelas gede tuh aya kopi segede kieu coba gelasna. Sahabat tuh. Oh. Coba cek, Mang. Ayo. Aduh. Ayo ah, para sahabat urang ngopi. Iya Asbak Legend sahabat. Anjay, udah gorengan, guys. Bakal kitu ya. Aya gorenganan di dieu tah. Di mana? Si Padia. Eta mah langanan abdi atuh teh dia mah. Eta mah Suka yang meuli lagi di gajinya. Oh, aya weh. Aya Oh, di subuh? subuh kan. Baik. Heeh. Yang teh ini seblak. Hah? Tak bilih peryogi seblak. Betul. Nya bilih peryogi seblak dihanap aya di palihan deui nu kamari abdi ngevlog. Enak atuh mah seblak lagi dijamin insyaallah. Pokona mah goreng gehuna ge pedo lah. Pokona mah kitu tah. Hehe, iklan deui saeutik. Hehe. Yus irasa man teh Yus? Tare. Naon Yus? Ngaduk. Duh, hilang teh. Sahabat punten nya da kumaha tuh. Eta. Kita jaman teh. Wak we kok. Jadi sahabat sore ayeuna teh rencana teh hayang lelempangan nyepi ting ka mana ieu teh. Aya aki-aki geuning satah ulang-ulang jampang nyeun do eta. Mana? Anu musafir. Oh. Wewe teh. Kumaha labu? Henteu. Sore teh ngamuk. Ngamuk teu? Mah lamun labung ke mah pangku kom aya pamajikanna mah. Gomo eta mah di pangkunya. Tah tah saya. Lamun di pangku gomo atuh. Ulah tuh mah si ngamuk Dia cuma beres mang. Jadi para sahabat kita walahnya, sahabat pokoknya malah konten sim kuring poe nama. Teu pati beres.